kuahnya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana. Wilujeng Sumping di YouTube channel AA Kabayan. Tong hila pencet subscribe sareng pencet tombol loncengna janten upami AA upload video nu enggal saderek sadayana kengeng notifikasina. Upami saderek sadayana resep kana videona tiasa di like sareng di komen atanapi di share ka sosial media saderek sadayana. Sareng wilujeng nonton ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aing mah kieu-kieu teuing nyieun konten teh. Naon eta? Ieu pan edek mukbang. Muncul ayeuna mah kan mukbang, heuh. Mana nih nyiteungna nih? Nyitung teh kabur, da cenah naon, cenah YouTuber teh di skip wae iklanna, jadi we teu meunang duit cenah kitu, yang geus we kabur nyitung teh. Kawin deui jeung batur. Heueuh, siga nama kawin deui tapi teu apalah pokona mah. Jadinya kitu we lah. Upami aranjeun karunya ka kabayan tong di skip atuh lamun aya iklan teh. Nya teu. Jadi kudu kikieuan ieu teh. Hese ti bumi ka dieu. Tapi dari orang kampung mah kitu. Dek di ditu, dek ka dieu, dek ka mana oge nu ditinggali teh sawah we jeung walungan eueuh deui heuh. Nya geus we lah ayeuna mah. Hayu we lah urang kemon langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana dinten ieu AA nuju di Bogor. Nah, kebetulan AA nuju di Bogor, AA mau nyobain asinan khas dari Bogor dan dimakan langsung di Bogor. Kumaha tah? Pasti enak pisan. Sareng saderek sadayana pasti kangen pan ninggal AA mukbang ti kamari teh nyarios iraha mukbang. Nah, henteu upload video mukbang. Nah, ayeuna urang mukbang asinan buah. Wah, siang-siang kieu teh meni seger pisan. Asinan buah di Bogor langsung dituang di Bogor di perkebunan sawit di Bogor. Ini dia tuh. Tuh ya. Kelihatan nggak asinan Bogor? Tuh. Wow. Gila. Merah merona. Ini kelihatan gak sih tuh? Nah, ini baru kelihatan ya. Asinan asli Bogor. Nah, baru kelihatan ya. Sambalnya sambalnya disemuain dulu. Kumahanya rasana ieu. Asinan Bogor langsung dituang di Bogor, ras di sawah. Di kebun sawi tuh. Ieu aya kacang alias suuk lamun ceuk Sunda mah. Lebeskeun ka dieu. Wah. Oh. Aduh, kalian bisa lihat gak sih? Kalian lihat dari sini aja ya tuh, merah merona. Wah. Cobain dulu ya. Aduh, siang-siang kieu seger pisan. Nuang asinan Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nanasnya. Wah, kacang tanahnya ini bikin ketagihan. Pedas, asam, gurih. Wah, pas banget. Ada ubi tuh, ubinya. Ada kedongdong.
Wah. Hmm. Luar biasa. Kalian lihat gak, saking pedesnya, terus lagi udara panas begini, makan pedes yang asem tuh, lihat lagi jadi merah banget. Jadi merah banget gini kan mukanya. Duh, seger. Kuahnya ini aduh kental banget. Tuh. Bengkoang. Ternyata ya, asinan yang benar-benar dari Bogor itu enak banget. Ada mangga muda. Enak sekali. Ini ubi kuningnya jarang banget loh, kalau ada di rujak-rujak pun udah jarang. Ini di asinan ada ubi warna kuning. Wah. Buah-buahannya itu masih seger banget ya, padahal ini sudah berapa ya, 3 hari kalau nggak salah. Kuahnya aduh, seger pisan Gusti nu agung pangeran. Alhamdulillahirabbil alamin, hatur nuhun pisan Gusti Allah. Tong hilap atuh di share ka sadayana ameh ngaliler. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.